Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Waalaikumsalam. Sendal parantos katampi. Insya Allah moal gebis deui. Dasana sendalna anu lepat. Abdi nak kirang tarapti. Hatur nuhun kana kasayanana. Beres dibaca kertas disuhun dina embun-embunan. Terus disesep, terus diteulkeun kana jajantungna. Sakitu oge lain lumayan. Gede pangaruhna ngahudang sumangetna ngahudang optimisna. Hukuman nugas nyantong karena naon dipika gimir lah. Cek Aep bari pok nanya ka Padil. Dil, naon? Kanu santri jeung kanu sejen geus aya beja. Ngawalonan acan Dil. No mata kacan, tembal si Padil. Maksudnya nanyakeun. Nah, kanu santri jeung kanu sejen imas geus ngawalolan surat. Atuh lamun kitu mah, anak bisa disebutkan unggul 1-0. Entah 1-0 paling gak menang 0,5. Enak pan kapotong ku dibutakan sabelah. Ayo nak segedeng deui sia dibutakan. Nya cek Aep bari seuri. Tapi teu naon lah. Nu penting imas beunang ku anak. Tapi deui naon? Mun nyawan anak dibutakan. Aduh, kumaha kira-kira na pamadangan manehna? Walau alam. Ngan lamun lengkah imas jiga-jiga rek maju deui, mundur deui, antai eleh 2-0 langsung. Enak. 1-0 imas ngolesed, 1-0 deui anta moal bisa males ka lurah santri. Lurah santri bisa ngabutakan sirah anta dumasarkan aturan, tapi anta mah saumur dumelah oge kawasna moal mampu males ngabutakan sirah lurah santri. Hayo. Cek si Padil bari nyerengeh. Pohara mitra. Kembang gadung nu kahatur nyangakeun. Tah dugi kadinya nya mitra. Tung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaundang ngajalankeun hukuman teh dipipir nu ngerikna Kang Muhdor make peso cukur. Barudak santri sejen menang ngarogrog ngalalajoanan. Memestret buuk Aep dikerik lurah santri ngadua heula diaminan ku sadaya. Pengorbanan anta sing jadi contoh. Boh keur anta pribadi, boh keur sararea santri pangeusi pondok. Sing matak jadi pangjurung kana katartiban jeung katengtreman urang enggoning tolabul ilmu. Cek lurah santri mungkas doa amin cenah cek sararea Aep ge milu amin. Ukur 5 menit sirah geus lenang sabelah. Basarek beberes katampian tinaram dapur aya nu nyerangkeun. Tapi barang direret ngahajarek disidik-sidik geus kaburu ngelok manten. Telila bimuah keluar micen runtah kabalong. Meneran Aep karak pisan beres mandi bijil tina tampian. Alah, kunaon Acep eta mastaka? Cek bimuah colohok. Dicukuran bi. Gandeng dicukuran sabelah kitu. Pesona kabujang mintul. Aep gancang ngabecir ka kobong. Sieun kapapanjangan ditanya. Jeung sieun aya nu nyerangkeun deui tina aram dapur.
Mitra kaum dangu, Aep harita keneh oge boga niat rek balik heula ka lembur. Rek nyirnakeun pikir saminggu 2 minggu mah. Tapi bada-badami jeung si Padil niatna teh dibolaikeun. Cek si Padil, ku kitu ku kieu anta leuwih hade cicing di pondok euy. Loba untungna disagigireun ngaji moal kaboler ku babaturan kanyahoan yen anta teger pangger henteu miuni hayam kabiri. Karek kasih ku panajir sakitu geus jicir. Jeung piraku si danten geus semu-semu merean rek dipangejatkeun onamanan. Lebar kuriak kasuluduk lasun sakitu pada nong toyongna. Kitu saran si Padil ka Aep dina mangsa harita. Atuh rek balik teh bolai. Turug-turug isukna deui emangna Aep ngagurujug sumping. Ngalayad sakalian ngirim bakal jeung nyerenkeun kitab sababaraha hiji. Sababaraha jilid. Ningali kopeh Aep ngangkong sabelah sakadapan emangna colohok mata simeuteun. Barang disidikeun barakatak emangna gumujeng kopeh Aep dicuplak ku anjeunna. Oh, alamat alus. Saurna bari ngahkai. Alamat alus persis aki Aep baheula. Mang mah Aep marangut. Oh nyaan. Anjeunna kungsi ngadongeng ka Mang. Ka Akang malah aya sababaraha urang santri nu milu ngabandungan. Saurna keur anyaran pisan asup ka pesantren. Nyieun kasalahan saeutik. Teu minge deui kontan ditajir. Kawas Aep ayeuna dibutakan sabelah. Malah mun teu salah aya leuwihna. Aki digotong kana taraje nanaon menang nyukuran teh. Didengkleng urilingan lembur. Aep mah teu nepi ka dikitu-kitu meureun nya. Ente mung dikurun wungkul. Tah, sabada ditajir, aki suwargi asa kasundut. Pikeun nebus kasalahan, anjeunna beuki getol diajar. Taya waktu kacoceng, terus ngaji kitab naon bae, teu kungsi sataun di tim mentas ditajir, geus bisa mapakan ka bisa santri-santri sejenna eta teh. Tuh cekana oge tadi, si Padil nembrong. Kari mikir urangna. Oh, leres jang. Cek Mang Aep giak ngaluyuan omongan si Padil. Kari mikir di urangna, insyaallah kan nyeri jeung kapeureun nu karandapan ku urang, baris jadi pangdorong kamajuan. Abdi teh bade wangsul kawit nama Mang. Mung teu cios. Kabujang dipaparin saran ku ieu sobat. Oh, bari nage kuriak nambahan katuganah. Meureun di lembur teh diweleh ku bapa jeung ku emak. Dinaha-naha boa urang dianggap ngalkukeun irca. Jajauhaneun ka bisa teis pikir. Nambahan pekorodeteun malah. Mending tong ka mamana. Kolot tong sina nyahoan. Kan sina jong yeun nyiar kipayah keur pakeun ngabayuan kabutuhan urang. Janten emang moal wartos ka bapa sareng ka emak perkawis abdi ditajir. Moal wakayeuna mah. Engke we upami Aep geus puguh jadi ajengan. Cek emangna bari ngabarakatak deui. Mitra kaum dangu, adrahi atawa oleh-oleh kintunan emangna 2 tingkem. Satingkem dahareun Aep jeung bagikeun ka babaturan pangeusih pondok. Satingkem deui haturan pangersa mamajengan. Oh yo, ku Aep bae sanggakun ka pangersanya. Ku Mang moal kaburu rusuh. Ayeuna keneh oge rek mulang deui Mang mah. Melangku pibuaton. Sapanjang ngaji can Junun mah sing karunya ka kolot, sing karunya ka masyarakat nu butuh pituduh. Ngan Aep hiji-hijina nu diarep-arep baris jadi pananggahan sadarea teh. Engko ning ngahirupkeun siar agama, diwawongkon urang. Boh ayeuna boh jaga. Deus tokeun pisan Mang. Aep nembalan ku sora anu dareuda. Kagagas ngadenge kolot pok deui nyebutkeun yen manehna teh pibahaneun gunung pananggahan sadarea. Nah bakal mampu kira-kirana moal kacing calang kira-kirana dina waktu harita mah Aep can manggih jawabeunana.
tamah boga kolot manitoh tohan kitu ngajujurkeun ngaji nu jadi anak. Cek si Padil sanggeus Mang Naep mangkat. Ngan berat tanggung jawab Nadil. Meng para saeutik hancur lebur. Anak pribadi tangtu nyandang wiwirang. Geus boga kolot dain leutik-leutik rugi lahir batin. Nu mata ularan tagu panggabrag sagala ngahalangan harungan anggap bae ujian. Sang harapan masih ngerintih ku tegad nu kuat da moal satuluyna dikeunaan ku cocoba teh buuk dugul pasti manjangan ngahalangan ngaharungan oge pasti aya beakna. Apan cek Mustafa Al-Gulayani oge pan akbil ala naumi zaman wa in abau kolbu zarikh wa inna li kuli sain akhir ayonan sakabe panangtang zaman. Sok sanajan berat karasana sanyana sagarupa nu tumiba baris teu nemu akhir. Si Padil mitra kaum dangu tina bungkusan kitab gorehel surat ti bapana. Eusina tepati beda jeung nu lisankeun ku mangna. Mere dorongan sumanget sangkan tina kanan maksud jeung meupeujeuhan dina nyuk ceruk ilmu ulah setengah-setengah sing koredas nepi ka jucungna. Ari unina teh kieu kurang leuwihna. Aep anak Bapak moal kapala ngawaragadan, moal lebar ku harta banda pikeun nyadonan kabutuh Aep. Mengpeng kaduga pangpangna kabutuh kitab ditinggal aki araya kene saware bangsa kitab kangaranan para ulama jumhur zaman baheula ku bapa geus dirawatan di hade-hade saware dikirimkeun ka dieu sugan aya dipake atuh bisi perlu kitab-kitab alanyar karangan ulama-ulama ayeuna. Bapak moal mogogan kali nyebutkeun Aep butuh kitab naon ku bapak pasti dibeli. Kajian jual jaar heula cek peribasana asal bener perlu keur kepentingan ngaji jeung asal Aep sanggup mesekna. Bapak amanat usahakeun sing asak ngulik ilmu lugah teleman sing nepi ka koredas sarap nahu mantek mani badi bayan balagah arudi jeung kawafi geus kacekel ilmu eta mah insyaallah ilmu sejenna bisa kaungkap ku sorangan. Mitra kaum dangu kitu eusi surat ti bapana Aep panjang lebar ngobadianan. Mitra kaum dangu sanajan eusina surat meleg-meleg papatah wungkul tapi teu asa mapatahan malah asa ngandung pangajen nu kaleuwihi keur diri Aep nu kasebut santri atah keneh. Tetela bapak palayeun pisan boga anak jadi hajengan cek Aep bari antang ngilo surat nepi ka tamat. Tada teuing ku ceweunana lamun seguring gagal satengahing jalan. Mitra kaum dangu surat eta katambah-tambah saran-saran ti si Padil jeung ti Mangna kasambaraan ku angen-angen hayang nyandingkeun Imas nu geus kaitung luhur ajianana. Antukna Aep mancegkeun lengkah pikeun bener-bener cengeng nguyuk ilmu ngulik pangarti. Aep indit ka pasantren jaga Aep mulang ti pasantren kudu bisa datang ka pasantren deui tapi pasantren nu Aep sorangan eta niat diukir direnggi-renggi dina jero qalbuna kalawan ikhlas ridho lillahi ta'ala.
Tah mitra, ti harita taya waktu lowong, rupa-rupa kitab dikeureuh nu sakirana bisa diaji ku sorangan, ditungtut, dimutolaah, disorogkeun, didiskusikeun sakumaha pituduh bapana. Aep ngagedekeun ngaji ilmu lugoh, sulam munawrok, dadasar ilmu mantek geus tibeh ditu keneh tamat. Alfiyah, kitab ilmu syarab, nahu tingkat menengah geus ampir katalar. Meujeuhna keur pibakeuleun nyorogeun ilmu-ilmu terusanana. Langsung bae eta mah ka pangersa mamaajengan. Mitra kaum dangu saminggu 2 kali di bumina mamaajengan sabada bubar sorogan isuk-isuk aep ngadeuheusan. Hehehe edas abong aya tereuh ti luhur. Saur pangersa mama gumujang leleb basa aep ngadeuheusan menta diburu khusus sebab ilmu lugoh. Teng manuk teng anak meraku kuncungan teh nyanya nyeples kakang Haji Abdurrahman Allahu yarham. Senin Kemis bae wayah kieu ka dieu nya bari mama hitung-hitung ngabeberang. Santri-santri sajen oge rea nu nyorogeun langsung ka pangersa di bumina, tapi santri-santri nu geus kawilang karahot bae nu tinggal ngasakeun. Pilih genti unggal poe tara tobong. Ti isuk-isuk nepi ka ampir lohor nu disorogeunana Jamiul Bayan, Al-Kasyaf, Ma'alimu Tanzil, keur nu hayang ngawasa ilmu tafsir Al-Qur'an. Bangsa Fathul Bari, Irsyadus Syari, Syarah Muslim, keur nu hayang ngawasa ilmu hadis. Atuh tatahar ngulik tasawuf nyorogeun Ihya Ulumuddin, Balaghatul Maqasid, Al-Takhir fil Ilmi Tazkir, geus puguheun nu nyorogeun kitab fikih Al-Ummah, Al-Muqtasar, Syarah Al-Muzani, Tanbih, Muhazab, jeung kitab-kitab Usuluddin seperti At-Tabiin an Usuluddin, Al-Arba'in fi Usuluddin, Iljamul Awam an Ilmi Kalamah, lantaran kadareana santri nyokot spesialisasi ilmu fikih jeung Usuluddin. Kukituna nu matak aep dianggap istimewa ku ajengan sabab hiji-hijina santri nu nyorogeun ilmu lugoh. Duka pedah katalian ku komara akina almarhum, duka memang enya kataji ku pamilihna aep sorangan nu beda ti batur. Komo basa ngasongkeun kitab Bayanul Haq fil Mantiq wal Hikmat karya Al-Armawi, pangarsa Kiai Mani Rambas-bas, sasauranana pegat-pegat. Ras katuang eyang waktos di Jombang ngaos kitab ieu teh sasarengan 40 tahun kapengker. Ayeuna papendak deui sareng kitabna ieu dicandak ku seweuna Allahu Robbi. Untung liwati untung mitra diwuruk langsung ku pangersa mamajengan teh. Dina narima pangwuruk salse turut tenang, henteu bangreng jeung kabareg cara keur sorogan di masjid. Jeung nu kacidang nguntungkeun eta saban-saban aep rek asup ka kamar panglinggihan mama nu khusus diangge tempat anjeunna ngawuruk jeung nyimpen kitab. Heregan kamar sagigireunana sok katenjo oyag-oyagan.
Lebah dinya sok katenjo aya tetep anu ngajorelat nyerangkeun saliwat sememeh ngelok ka jero. Ari Aep keur anteng ngabandungan awesan pangersa mama deui sok kadenge palupuh ngareket katincak ku nu lempang jejengkean lempang nu lenjang tangtuna oge rintih tur tartib imas moal salah beda jeung lempang nyaina nyarusuh nyabrag berig burug maklum nu lintuh bayuh-yuh teh. Mitra kaum dangu poe kapoe geus kaliwatan. Dina kaayaan anu samodel kitu santri-santri sejen karageteun nenjo Aep getol teh. Malah loba nu gogodeg segala. Barang nyarahun Aep wani nyorogeun langsung ka pangarsa mamaajengan. Lurah santri mah nepi ka ngajak megat milu bunga cenah. Aep ka tembong maju jeung getol teh. Atuh naon Kang? Perbawa rambut teh aya sabelah Kang? Cek Aep. Utek ana janten encer. Heeh, sae Cek lurah santri bari nepakan tak-takna. ku ana ge oge apan ti payuntos disebatkeun. Tanjir anu ditibankeun ka anta sing jantan pamecut kangge kamajengan anta nyalira. Ayeuna kabuktosan nuhun pisan aya. Komo upami sabelah deui dikurud. Tangtos utek ana langkung encer pisan Kang. Oh, atuh sanes ge ditajir upami kitu mah. Cek lurah santri. Tapi lurah santri teu saban geureus sumawana negor. Waktu isukna buk Aep dibolenangkeun kabeh. Kitu deui santri-santri sejen kaasup santri-santri kahot nu milu nibankeun hukuman ka dirina. Arapi lain bae. Ngan Kang Muhdor ketang sorangan nu haat nanyakeun teh. Ku sae tadi kerik. Ku tukang cukur ngidar. Oh, atuh padahal mun anta nyarita ana ge teu burung daek. Milaur peso cukur nganggur. Akeun wae sanes waktos Kang. Ari ana ditajir deui. Cek Aep dikitukeun Kang Muhdor nyenghel seuri. Mitra kaum dangu daek sumpah. Peting tadi teh Aep sare manitibra. Dugsek lain bobodohan. Lilir-lilir soteh basa digeingkeun ku Kang Jayalani. Patrol teh beneran pisan nu adan keur ngunikeun kalimah as-sholatu khairum minan naum. Nu artina salat leuwih utama batan sare. Jadi tekungsi ngimpi nanaon. Beroraah ngimpi nu ngandung ilapat jen poe isuk teh maneh narek meunang nugraha gede. Ngimpi pak pikasieun oge henteu. Sangkilang poho teu maca bismika Allahumma ahya wa bismika amut lantaran kabareg tunduh teh. Mun teh mah aya kila-kila hade karasana meureun isuk-isuk.
nyaeta rasa bungah-bungangang kabuktian berangna. Sabot murak liwat duaan jeung si Padil liwat sakasrol metung diguarkeun dina nyiru sur dikucuran sambal abrag dihuapkeun panas-panas dibaturan ku peda beleng menang rusuk. Urang kalembur anayu cek si Padil bari ngalametan remeh dina bibir nyiru. Rek naon dia? Tembal aep bari nyocol cucuk peda ku kerak sakepeul leutik. Anak geus teu boga bakal euy. Pidak udahar kudu hantem bae nyoro. Ngarep-ngarep nu nganteuran teu jol bae. Mana kitu oge kudu dicokot ku sorangan. Perkara nyoro kejo. Teu kudu jadi pikiran. Bakal anak moal beak sabulanan dihancok kuduan unggal poe oge. Lain gitu rumah sabae kangaranan buka keneh kolot nu pingurusen. Moanya dahar dibatur, ongko hayang jengkol deui euy. Mun teu salah dilembur keur usum. Oh, hayu atuh. Mun pengisu keneh jeung kabeneran pre ngaji. Tapi kudu balik deui engke sorenya. Labar mun tinggalin halakah bada isya. Elas ari calon kiai jeung calon mantu kiai mah euy meni aya ku kesit. Balik deui engke hayulah. Biasa nage anak mah tara ngadon-ngendong di lembur. Cek si Padil bari jung nangtung. Aep ge kitu. Sanggeus beberes jeung dangdan mah bring duanana arindit. Mitra kaum dangu kalembur si Padil teh nikreuh bae duaan ngambah jalan padati nanjak mudun bubuhan pernahna di lamping pagunungan teu jauh ukur 4 kilometer beak tanjakan munggaran disampakeun pudunan nurugtug breh dina got dihandap aya nu keur ngareureuh barudak mojang opatan tuhnya mana mending milu ka anak cek si Padil bari ngagebikeun awak aep. Wanita ruhan euy salah saurang di antarana eta teh nu sok nyerangkeun ti tukang ngeregan kamar. Wah nyaho ti saha tanya aep rada ngagebeg. Perkara Imas sok ngintip tina reregan ari aep rek asup ka kamar mama ajengan can kungsi didongengkeun ka sasaha. Tapi naha si Padil nyahoeun eta nu jadi ngagebeg teh. Bimuah mangkukna ngadongengkeun cek si Padil kawas nu paham kana eusihat teh aep dina mangsa harita. Kumaha cenah? Tanya aep penasaran. Nya ngadongengkeun. Imas sok nyerangkeun anta. Ari keur asup ka kamar pangaresa. Nu kitu-kitu bae kudu diperhatikeun. Aep api-api keheul. Padahal bungangang liwat ti misti menang perhatian ti pangeussi imah nu dipicangcam. Terus bimuah nyareser ka ayaan anta. Geus boga kikindewan atawa acan ku anda dijawab enggeus. Si aep ngagebah bari bunceli. Saha cenah cek bimuna? Cek bimuna saha cenah? Nu kantos ti kos sewa dina kamalir cek kuring. Bimuah gancang asup ka dapur. Terila Imas keluar ngajak seuri ka anak. Haritana keur masang sirip di sisi balong di piwarang ku nyaina. Ari teueun teh anta masuk nyahoanan. Rek dianggapnya nyahoanan pek. Rek dianggap mantuan syukur. Salah atawa benerna cing pek pecak ayeuna. Tuh kanu deui cindung koneng tuh. Buasa barudak santri urang. Barudak santri urang eta piraku sangli. Paling rek arulin kalembur Nyi Mamah. Tuh daknya Nyi Mamah tuh nu nangtung ti heula. Mitra kaum dangu nu areureun dina got narenjoeun ka maranehanana duaan nu harita keur marudun. Maranehna cengkat durug-dug maraju deui setengah lalumpatan pageye-geye papadambung pandeuri nu tiluan telesot patung tuntung tur nyorang tanjakan babarengan. Nganu saurang nu dicindung koneng tinggaleun ngadigle di tukang.
Arantosan ya, arantosan. Cenah cek manehna gero batur-batur nanti tonggoh ngahayu-hayu deui bari anggar maju atuh kaburu kasusul manten ku Aep jeung Padil. Tiko sewa deui enden, cek si Padil ngagonjak. Mitra kaum dangu nya pisan geuningan. Nu dicindung koneng teh Imas. Manehna ngabalieur tapi ngemu piseurieun. Bilih sendal kagungan ngacrang deui, ieu ngahajang ngabantun tukang mulungna ye. Duka. Cek Imas bari ngabingkeun cindung ka si Padil. Deleh Kaep nu masih keneh ngabetem can werat nyuara sakeme-keme ka acan. Bade ka mana Mang Padil? Tanya Imas. Bade ye nyarangan enden. Laras tataroskeun tah ka Al Fakir Al Butaklu. Naon? Imas nanya bari kerung. Al Fakir Al Butaklu, jalma fakir butak hulu. Cek si Padil bari ngajarete. Kusabab diciwit mitra pepeuteuyana ku Imas. Baretek Padil lumpat ka tanjakan ninggalkeun Imas. Gegag Aep ditinggalkeun. Antukna jadi yang harapan Imas Aep teh atuh wanita-wani pok Aep ngabari jeung gugup. Angkat ka mana Den? Cek Aep ngedalkeun kecap sakitu teh letahna meuni asa pagujud. Bade ka bumi nyi Mamah. Tembal Imas manehna ge sarua gugupna. Tapi Aep rada longsong ayeuna mah meusan. Duka da nembean. Mana geuning nyi mamana? Nembe mah didinya. Imas nunjuk ka tonggoh kalabas si Padil nu ngadigle teluak lieu. Duka ayeuna tos tarebih. Mangga tuh urang susul. Mangga ti payun. Mangga ti payun. Enden ti payun. Eta ti payun. Saha eta teh? Cek Aep kawan ni mimiti mucunghul saeutik-saeutik. Mun eta. Cek Imas bari ngadelek. Mangga atuh disarengan ku eta. Tembal Imas bari ngabalieur meusan. Waktos na mitra kabujang Seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.